Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui ngahanca surat Al-Mutaffifin. Tafsir Juz Amma karya Tafsir Juz Amma Basa Sunda karya Ustadz Suhendar. Urang ayeuna atos dina hanca ayat ke-22, insyaallah diaoskeun dugi ka ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratal na'im. Temenna jalma-jalma anu harade aya dina kanikmatan, dina dipan-dipan maranehna narenjokeun katara ku maneh dina leungeut-beungeut maranehna cahaya kanikmatan. Inna abrar satemenna jalma-jalma anu harade tur taraat ka pangeran lafi naim, bener-bener aya dina sawarga anu pinuh ku pirang-pirang kanikmatan. Ala araiki dina dipan-dipan nu dipapaes ku mutiara jeung berlian, yang durun maranehna narenjokeun di eta tempat pirang-pirang pamandangan anu sarwa endah. Ta'rifu anjeun nyaho saha wae anu ningali bakal nyaho karakteristik eta jalma ahli surga fi wujuhihim dina beungeut-beungeut nadharata an-naim cahaya kanikmatan. Kecap nadroh asalna mah dilarapkeun kana kembang anu kakara mekar serta seungit kaangseuna. Ayat anu sarimbang bisa ditingali dina Quran surat Abasa ayat 28 dugi ka 28. Sakitu wae urang ngahanca tafsir Juz Amma Basa Sunda karya Ustadz Suhendar di ayat 22 dugi ka ayat 24. Mugi-mugi aya manfaatna. Insyaallah urang lajengkeun deui sanes waktos. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi aya manfaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin.